Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, sok sanaos ieu pangaosan diwangun ku maksud mopoyangkeun tawi syukur kanu Maha Suci, wireh nu kagungan bumi, bawiraos kinuluran rahmat nu agung anu nyoko sareng ngamuara kana kuatna iman jeung Islam nu dibuktoskeun dina danget ieu nikahkeun putrana. Anjeunna nyebatkeun ieu pangajian teh syukuran, ngajina diwakilkeun ka simkuring. Tapi simkuring moal ngabahas langsung masalah syukur, da sadaya parantos pada uninga tinggal praktek daek syukuranana. Tapi simkuring rek ngabahas perkara anu sanes. Jadi dina ieu pengajian urang coba-coba ngabahas masalah tobat. Pangna simkuring ngabahas masalah tobat. Anu kahiji tadi disebat urang teh baseuh keneh tas ningalkeun bulan Ramadan, eta teh tas tobat kanu Maha Suci. Nu kadua rek mekelan panganten supaya jadi jelema nu pinter tobat. Sabab untung jeung rugina manusia gumantung kana kanya jeung kadeudeuh Allah. Sedengkeun kadeudeuh Allah moal daekeun lancar datangna ka urang lamun kahalangan ku dosa. Ari dosa lain pamere jeung lain warisan ti indung bapa, teu kungsi diwariskeun ku Kangjeng Nabi, tapi dosa teh urang sorangan nu nyieun dosa urang ka Gusti Allah. Anu katilu nama pangna simkuring ngabahas masalah tobat. Wireh simkuring sorangan khususna anu hadir ge moal boa beda kiceupna ieu kabeh ge jelema bobolokot ku dosa. Jadi hayu urang tarobat kanu Maha Suci. Urang teh bobolokot ku dosa. Dosa anu pokok mah kulantaran urang ngantep kana panitah Allah, urang hare-hare kana panitah Allah, bari urang resep ngarempak jeung ngalanggar panyarek Allah. Baru karena hubungan urang jeung Allah jadi pegat, hubungan urang jeung papada manusia jadi anggang, jadi renggang, disebut dosa. Lumrahna numutkeun pandangan awam, dosa manusia teh dibagi dua. Aya dosa anu langsung terhadap Allah, aya dosa urang jeung papada urang. Sabenerna ari hakikatna mah dosa manusia ka manusia mah ngarupakeun akibat nu jadi sabab pokok manusia ngantep kana panitah Allah, manusia ngarempak kana panyarek Allah, akhirna jeung Allah renggang lantaran Allah bendu, jeung manusia renggang lantaran manusia katajong bongan urang teu nurut kana aturan Allah. Eta dosa urang diantawisna. Dina kasempatan anu mulia ieu simkuring dek nyaritakeun tobat teh sugan we urang sararea tobatna aya dina jalur nu dibenerkeun ku Allah. Jadi jelas nama mere damar mere lampu geusanya angan kaum muslimin khususna diri simkuring sorangan supaya tobatna teu sadaek-daek lantaran dicaangan ku ilmu. Eta nu mawi urang coba ngabahas tobat. Hadirin kaum muslimin anu mulia, mun seud urang rek ngabahas masalah tobat sakurang-kurangna kudu bisa ngajawab pasualan. Nu kahiji, naon hartina tobat? Nu kadua, iraha waktuna tobat.
Nu katilu naon syaratna tobat, nu kaopat kumaha carana tobat jeung kasaha tobat, anu terakhir mah kumaha jaminan Allah jeung Rasulna ngeunaan jelema nu daek jeung numbungeun tobat. Eta tanu munggaran urang coba-coba jawab pertanyaan nu kahiji teh. Naon atuh hartina tobat teh Pak Ghazali? Kira-kira barudak oge geus nyahoeun hartina tobat teh balik deui. Make deui. Balik deui ka mana? Kana bener. Nah make balik kana bener na tadina tos di mana? Tos bobolokot cicing dina kotakan salah. Jadi tobat teh balik tina kedul kana daekan, balik tina koret kana bager, balik tina berwit ati kana jembar mana, balik tina bodoh katotoloyoh kana bodoh alewok, balik tina teu salat kana salat, balik tina kafir kana Islam, balik tina musyrik kana tauhid. Eta tobat. Model ibu bade angkat ke Jakarta bulan Sawal. Dari ingetan dina bulan puasa masugan teh Sawal teh moal gede kabingungnya. Komo dina poe lebaran mah baju weuteuh dahareun aya. Sugan teh gubrag Sawal teh dek terus bunga. Ari si horeng datang Sawal teh bingung tambahan leuwih teh dek nying hareupan lebaran. Ayeuna mah komo pan mikir baju urut lebaran can kabayar. Ditambah barudak nu ti SD DK SMP kudu dibayar, ti SMP ka SMA, ti SMA ka fakultas. Komo anu boga imah BTN jeung Perumnas mah pernah eta teh cicilanana kudu diteruskeun. Atuh bararingung pan Sawal teh ayeuna teh. Leos we ibu teh rek ka Jakarta rek neang putra, kurah koreh sugan aya rezeki leuwih keur ngurangan kasusah. Atuh maklum nu bingung teh akal teh terapati jalan leos ka sisi jalan teu ngitung mobil jurusan ngulon ngetana ujug-ujug celak we tumpak nu bingung teh atuh pan peuting teu pati sare gek bujur antel kana kursi mobil teh bareng jeung nilepna panon jelepung we nunutan hudang-hudang di Cirebon. Jin salah ta bener? Salah eta teh atuh bener. Salah. Ari nu salah kudu kumaha? Balik deui ti Cirebon teh ka ujung Berung da tadi ge naekna ti dieu. Rek ngamimitian init deui ka Jakarta. Da eta teh tobat ngaranna. Lain astagfirullahalazim Pak Ghazali tobat teh lain istighfar kitu meureun ceuk sepuh. Da tobat mah istighfar bejana ceuk ajengan. Eta oge tobat keneh ngan eta mah wedakna, eta mah mikatna, dan upang penting nama ngumah beungeut. Masing wedak dua jengkal ge ari tisu beungeut mah kapan meureun wedak teh campur jeung cileuh. Nupang penting nama balik tina salah kana bener kakara dipulas ku pangakuan anu ikhlas. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nun Gusti da Gusti jembar pangampura, mugi Gusti ngahampura kana kakaliruan jisim abdi nu dihaja nu teu dihaja, nu diaku dosa jeung nu abdi teu nyaho yen eta dosa. Jadi istighfar mah wedakna, nu pang pentingna si beungeut. Lain hartina wedak teu penting ngan pantes teh wedak ditapelkeun dina rarai lamun raraina bersih. Da abdi mah tara nyieun dosa Pak Ghazali, tibareto ge teu boga dosa ngan pedah tara istighfar. Kumaha tah? Eta jelema getol si beungeut ngan teu diwedak. Atuh kulit aslina teh katempo pahili jeung upih nu ragrag. Abdi mah getol istighfar ngan pedah cicing wae dina salah. Eta jelema getol diwedak ngan teu si beungeut. Nu panghadena mah rarai dibersihan, wedak ditapelkeun serasi ka mah. Nu pang indahna mah
balik gewat tina salah kana bener harita keneh di aku ku ucapan nu Kangjeng Nabi dicontohan astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara meunang gitu ge astagfirullahaladzim wa atubu ilaih kenging gitu ge abdi mah da teu bisa panjang astagfirullahaladzim bisa kitu ge nu mawi abdi mah teu bisa nyebut astagfirullah teh nah atuh ngaku Islam ti budak ti kaki wari can bisa istighfar acan sabaraha kali Pak Jali terserah dek sakali heug 2 kali moal disiksa 3 kali istimewa boro-boro urang Kangjeng Nabi Rasulullah nu eueuh dosa sakeprul sapoe sapeuting numutkeun keterangan tara kurang ti 100 kali istighfar Rasulullah. Nah ari urang dosa leuwih ti gunung Tangkuban Parahu istighfar 3 guruntul ge pantas salat maghrib heuaina mah 2 jengkal Bang. Komo Nabi Adam mapan dina Quran kaos meureun ku ibu nu sok tadarus mah nya tapi kang ngaku jahat kapayunan Allah Rabbana zalamna anfusana Nabi Adam tuh jahat Gusti abdi teh Nabi nah ari urang wangsul deui kana pokok masalahna jadi tobat teh balik tina salah kana bener balik tina kedul kana daekan balik tina batal kana hak balik tina musyrik kana tauhid buru-buru diganjel ku ucapan astagfirullahaladzim hiji tah kakara anu kadua iraha atuh abdi kudu tobat teh Pak Ghazali formal nama waktu anu resmina ku ulama tobat teh dibagi kana 4 waktu ngaliwatan 4 panto 4 waktu kumaha nu kahiji tobat teh aya tobat harian iraha tobat harian teh ngaliwatan pantos salat nu 5 waktu tobat eta teh eta nu pangpenting nama tobat harian salat urang mah pan keur salat lohor teu masa tobatnya bah asa biasa we tobat teh pan salat mah eta mah kewajiban ti Allah ibadah teh nah ari tobat lain ibadah salat ge tobat ngan tobat nu ditangtukeun waktuna ku Allah sagala-galana tobat harian pan pernah sahabat naros ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah ari salat fardu naon ganjaranana nu ka kuping teh ganjaran teh salat sunat we ganjaran tahajud ganjaran duha ganjaran witir ganjaran tahiyatul masjid ganjaran maca Quran ari salat fardu mun teu ka kuping ganjaranana cing tembongkeun ka abdi ngarah abdi teu hararese daek salat pan jelema mah tarapati daek ari teu kada leuburuhna mah kumadauhan Rasul lamun dihareupeun imah anjeun aya walungan gede bari caina ngagulidag badag terus anjeun mandi sapoe 5 kali kira-kira bersih daki anjeun atawa moal ceuk sahabat tangtos we Gusti bersih mah tah salat fardu mah ngabersihkeun dosa anjeun ti subuh tepi ka lohor cong salat lohor bersih dosana nyieun deui dosa cong salat asar bersih dosa ti lohor tepi ka asar nyieun deui dosa ti asar tepi ka magrib bersih dosa ti asar tepi ka magrib ku salat magrib nyieun deui dosa cong salat isya bersih dosa ti magrib tepi ka isya reup we sare kerek dan nu hees mah tara nyieun dosa sare we tobat lain salat masalah teh tong disebut tobat heug atuh mun nyebut mah ngan dina salat pan aya kecap-kecap tobat kedepruk ibu teh sujud keur sujud subhana rabbiyal a'la cek ibu teman kitu nya subhana rabbiyal a'la aya nu make wa bihamdihi pek bae subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi aya nu mung make wa bihamdihi entong dipaksa subhana rabbiyal a'la ulah cara santri pribados kamari bulan puasa santri kilat kun anak teh lumpat di luar pak barudak santri pasea cinta kunaon keur parbut wa bihamdihi aduh ribu ini ya anu disambeurkeun teh nya keur silih tunjuk cendek tong kitu maneh kalau pasan tong ngomong teh tepi ka nyebut abdi mah tinimang make wa bihamdihi mah kajen teu tulus salat di dieu
Ceuk nu saurang deui tinimang make wa bihamdihi dewek mah kajen teu makmum ka maneh. Ceuk ulah kitu. Teu boga dalil mah. Atuh dongkap wengi taraweh tanu sok make wa bihamdihi dititah imam teh anjeun imam. Atuh rada merengut mung wa bihamdihi teh. Adi usum sujud sakalian meureun demonstrasi bakat tingku keheul ka baturna ngageleger subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi gitu. Nu ditukang teh teu ngeunaheun atuh pan ngajawab subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi ditukang. Ieu mah edan kabeh ieu mah. Nya ari nganteur hawa nafsu mah sanajan agama nu diperebutkeunana tapi nafsu nu jadi motivasina pan tungtungna tepi ka pasea keur salat pan lillahi ta'ala atuh ulah paseana ulah ku nafsu tah keur salat ari geus subhana rabbiyal a'la teh pan diuk ibu teh selek disebutna lungguh basa kolot baheula mah kumaha pokna rabbir firli namun lain tobat gitu nun Gusti jisim abdi neda pangampura abdi teh bobolokot ku dosa pek bisi ibu engke di Mekah mangkaning ari berjamaah di Mekah mah hese tartibna teh diajar salat sorangan sing anteng nyieun salat 2 rakaat sugan setengah jam wae bakat tingku anteng karasa geura amisna salat teh dari salat siga hayam macokan parab mah 2 rakaat ya capek tapi lamun salatna tartib 100 rakaat teu karasa naon kadepruk sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali beres gek diuk rabbir firli nun Gusti abdi bobolokot ku dosa hampura rugi temen dunya akhirat mun Gusti teu ngahampura nini mun teu tiasa ngucapkeun we sajana tong kunyem-kunyem teu pupukuh sakitu ge jadi rabbir firli geus pek sujud deui sing tartib cenah bisa tuluina leuwih hade warhamni Gusti teu pantes abdi dibere rahmat ku Gusti ninggalkana dosa siga kieu mah tapi sanaos kitu jisim abdi amon sorangan pika deudeuh pika welas pika asih jisim abdi teh ku Gusti wajburni warfa'ni luhurkeun darajat jisim abdi sanajan tukang beca abdi teh tukang buburuh ngaduk, tukang macul, tukang ngaramet, tukang tanur, hina abdi teh paparin darajat nu mulia Gusti, cek hate teh mun teu kapenak ku jisim abdi atuh kupun anak. Mun ku abdi jeung kupun anak teu kapenak di alam dunya atuh darajat teh nyuhunkeun di akhirat Gusti. Keur salat teh warzuqni paparin rezeki keur nganafkahan anak bonco, ngarah abdi teu ngarumpak kana barang haram Gusti datangkeun rezeki nu halal. Wah dini hati abdi teh bangkeurak Gusti keterangan agama mah kana ceuli teh unggal poe ka kuping tapi abdi teh beuteu daek wae nurut teas-teas teuing paparin hidayah jeung taufik Gusti sanajan sagala aya ari abdi gering mane teu aya hartosna wa afini paparin kacageuran lahir batin kumaha tungtungna wa'fu anni nada pangampura Gusti aya gindingnya doa eta abong meunang nabi mimitina rabbir firli daragdeg men tadahareun jeung kacageuran kumaha tungtungna wa'fu anni mimiti tobat tungtung tobat tengah-tengah barang penta da eta panggilingna doa mah sanjeunna mah mangkaning keur salat mangkaning tigirang doa nanti tapi luhad lahen jelema eta rabbi firli kedepruk deui sing anca sing antem da bisa bijil cimata dasanya nama teu kudu akrok-akrokan jauh neangan doa tapi ka Madura segala kajian teu salat subuh jeung lohor kusim kuring ditanya cenah jauh-jauh teh ngalah doa teh ka Madura na eueuh kiai di Bandung laas doa di Bandung mah kitu eta dina salat doa juga kitu aduh Gusti mah aduh nu mawi salatna sing tartib sing anca salatna sakali waktos mah sing kuring agul ari bab kanyaho ilmu agama mah tah tuh terbatas da lain ahlina ngan ieu mah nu ditapelkeun teh dipake geura sakali waktos mah abah nu sepuh atau nu anom ngiring salat di masjid di Bandung di Istiqomah dek Jumaah dek taraweh nini dak taraweh teh 2 jam di dinya mah da macana ge imam teh tepi ka siga qiraat Bismillahirrahmanirrahim nu dimaksud siga qiraat teh siga qiraat dina pasamuan panjang anca imam teh keur usum sujud usum ruku Allahu akbar
encan tepi kana bar mah makmum teh tarawa ka ruku kakara Allahu akbar. Kakara imam nahudang sami Allahu liman hamidah. Tarangudag makmum teh Rabbana walakal hamd. Lain cara di ujung berung pan salat teh silih berik kitunya. Imam teh tepi ka di udag-udag bangsat. Tara anca usum dek sujud nu kusim kuring disinggung tadi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi aya keterangan anak ngan ulah migawe perkara nu eueuh tanggung jawab ilmu beda istilah beda paham teu dicarek mun bisa akurkeun teu bisa diakurkeun tinggal anjeun keur anjeun kuring keur kuring Allahu yajma'u bainana wa bainakum engke bakal dikumpulkeun di payunan pengadilan Allah urang tanggung jawab masing-masing tinggal kitu. Jadi tobat teh nu kahiji disebut tobat naon harian ngaliwatan panto salat nu 5 waktu. Nu kadua waktuna tobat teh tobat mingguan ngaliwatan salat Jumaah awewe mah teu kabagean.